Lama aku menunggu. Nah, bisa galau nih. Aduh, ay, jika cuma menang mekprek. Belum nambah, aing hayang yang usaha ternak entong bang. Usaha ternak entong. Dewa da orang Senen kumaha alus teu. Senen? Kira-kira tah sore nanya urang mah ka ajengan ieu. Aren ajengan aing mah ajelang ya. Kanayaan di mah kan geus kasohor gitu. Oh, benar. Sok. Senin keopat yang di Kemang. Aing alus nama ada dagang, yang beda leuwih alus di Lebak. Naon di Lebak urang usaha. Tah, mun di Lebak saya jadi kuya. Naon jadi kuya? Emang teh aing usaha lagi jangan jadi kuya. Aku ya mah ya bisa newakan lauk. Laukna pan mahal, na nilai 20.000 sakilo. Heeh pan judulna teh yang usaha aing teh lain hayang jadi kuya. Nyari kumaha caritana? Asli teh yang usaha. Kapan eukeur modal di darat? Di darat kita ge hayang ternak entong urang teh caritana teh. Cing alus teu urang kira-kira udah urang poe Senin gitu. Senin. Nyata eueuh deui Senin mah cocokna dagang euyeung di cai. Tah dagang urang dagang naon sok? Tah, mun dagang alus ente mah dagang. Noh, Dagang bajigur. bajigur. Heeh. Bajigur. Tah lamun teu beak kan gampang bajigur mah kita bagikeun ka tetangga. Aurkeun. Heeh.